Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun dulur-dulur sadayana, dulur salembur baraya sanagara. Mugia sadayana ayeuna aya dina kaayaan sehat wal afiat. Patepang deui sareng abdi tukang dongeng, tukang ngawadur, kadang-kadang tukang ngacampur. Ayo urang sadayana pamirsa dongeng Sunda, urang dangukeun carita diselut anu alhamdulillah ayeuna tos nyampe kana bagian anu ka-16. Urang sambung carita anu kamari nyata cerita diselut anu bagian ka-15 disambung kana cerita nu ayeuna di Pedar anu bagian ka-16. Santosna Kiselut jeung Ki Junet disiksa ku anak buahna Ki Barja. Tuluy duanana dialusir di tempat rompokna Ki Barja. Duanana nuju deui ka lemburna Haji Sobari. Marulang deui ka tempat biasa, ka tajuk anu sapopoena diurus dirawat ku Ki Junet sareng Kiselut. Bari mamawa awak anu pasiksa galanjur pinuh ku tatu akibat tenggelan anak buahna Ki Barja anu karasana nyerina kaliwat-liwat. Nya nyeri hate, nya nyeri awak, geus teu puguh rasa. Itu kaayaan nana harita Kiselut sareng Ki Junet. Dugi ka lemburna teh geuning kapirang suara ajan subuh. Pas nepi ka tempat dununganna nyaeta Haji Sobari. As-salatu khairun minan naum. As-salatu khairun minan naum. Ieu masih gana suara aja teh suara aki-aki ya. Tiba-tiba disambung ku iqomah. Kiselut jeung Ki Junet nguping suara eta ajan teh tuluy maena gura-giru muruk ka tajuk. Terus ganti pakaian anu kalotor. Disambung ku ngalaksanakeun wudu heula. Terus ka jero tajuk pikeun ngalaksanakeun salat subuh. Nu ayeuna mah Ki Junet jadi makmum ya. Anu biasa mah jadi imam kulantaran telat datang. Sabab datangna kata tajuk teh paneuri ayeuna mah imamna ku aki-aki warga didinya nu biasa jadi makmum. Saantos salat subuh rengse aya kejadian anu matak ngareurewas pangisi eta tajuk eta napi jamaah. Kiselut santosna salat subuh ujug-ujug kulepak matana beureum teu usik teu malik ngacengkang ka tukang. Atuh nempok itu Ki Junet nyaeta nempok awakna Kiselut roboh santos tahiyat akhir teh leuwas maena. Tuluy dioyak-oyak awak Kiselut teh. Kang, kunaon ieu? Kang, sadar. Jamaah salat teh anu jadi makmum mah sadayana caruringkak karek ge mulai baca anu geuridan pada imam mah teu ngaleuk ieu nuluykeun maca doa nepi ka rengsena. Yang tas di marana ieu teh cek jelema tengah tua anu aya pinggireun Ki Junet. Sing horeng eta teh Haji Sobari. Juragana si Junet sareng Kiselut. Eta kunaon jang Selut euy? Semoga bari ruki itu tak banget nak
capek hugannya terus di mana yo duka Pak Haji ujung-ujung ngagolepak bae yo Ki teh kapiuhan nih masih kana cek Ki Junaid ngajawab harita Ki diriung ku sababaraha jelma anu akhirna dampal sukuna Ki dirancetan teu pati lila bray panon Ki bentak korajat Ki udang sadar we bari rurat lelet siga jalma anu bingung pisan santosna sadar kuno aya di dinya Ki di pasien cai asak herang haneut minum heula ya Kang cek Ki Junaid aduh atur nuhun aduh iya di mana ya ditajuk keneh cek Ki Junaid teh ngejawab omongan Ki santos Ki sadar Haji Sobari calik dihareupeun Ki sareng Ki Junaid jamaah nu lainna mah tuluy baralik deui Ki Junaid ditaros ku Pak Haji Sobari sabenerna aya kajadian naon ieu teh jang ieu nepi ka kieu eta beungeut bariru balenjur bareng apa ya Ki Junaid ditaros ku Pak Haji Sobari teh langsung ngajawab sabenerna mah kieu Pak Haji sim kuring sareng ieu saderek abdi teh kunaon telat ieu ka tajuk akhirna Ki Junaid nyerioskeun sagala kejadian pangalamanna di awal nepi ka akhir kejadian-kejadian anu kaalaman peuting harita dibejakeun sadaya ka Haji Sobari kunaon awakna loba tato sareng bariru kunaon mah sagalana anu kaalaman peuting harita dicarioskeun sadaya ka Haji Sobari waduh kudu diurus geuning mah jang cek Haji Sobari ngomongna leuleuy bubuhan eta mah jalina sabar ya Haji Sobari teu kudu Pak Haji cek Ki Junaid nemel nya tuh teu naon geura obatan eta awak bising kamalinaan jadi penyakit teu matuh geura obat kitu diubaran kunaon bae khusus seruhan segala macam dibalur cek Haji Sobari mohon Pak Haji atuh nuhun Haji Sobari jeung aki-aki anu tadi jadi imam ge tuluy kaluar kita juga eta aruih deui karompokna masing-masing isuk-isuk dina mangsa meletekna panon poe Ki Junaid leumpang ka kebon bade gagawe bari leumpangna rada lalaunan ayeuna mah teu kawas anu sehat teh kulantaran masih ngarasakeun ka nyeri terus Ki Junaid gagawe sapertos biasana kusabab tatuna awakna teu pati parah atanapi teu pati parna teu siga Ki anu memang ieu nya mah pangloba-lobana kena tinggalan anak buahna Ki Bagja urang ceritakeun Ki anu keur nyarande di pipir tajuk beri ngalamun pipikeurna manteng ka hiji wanoja teu lain teu sanes nyaeta hiji wanoja anu namina Nyai Ningrum aduh bae mah pamirsa sadaya Ki teh keur jatuh cinta mun babasaan zaman ayeuna saredet hate kesuting saredet inget deui kana kejadian mangsa penting harita nu kaalaman kunaonnya si Nyai Ningrum teh keur peuting bet mudag-mudag ka aing ya sanggeus arek balik teh jeung anehna deui ieu nempok kelakuan si Bagja kunaon eta si Ningrum pas mudag ka uing teh kumanehna ngadon diseret siga eueuh rasan pisan karunyana eta anakna eta mah siga lain ka anak sorangan boa-boa ya
Si Ningrum teh lain anakna anu asli, tapi sasat nama si Ningrum teh anak samperan. Dalamun anak nama mal bisa seret kaos nyarit satu bae. Wah, kudu ditalungtik euy. Cek keselun ngaraweco dina jero hatena. Nyata ningali kejadian peuting tadi, lain harita peuting tadi. Nempok kalakon si Barja anu nyaret anakna si Nyai Ningrum. Pokona mah huluna kislut geus teu paruuh di pikiranna. Paluang bingung teu magitu tuh. Keur ngalamun kitu teh kislut kagareuwahkeun ku suara jelema-jelema anu raribut. Tuluy hudang tengok ka jalan tempat arahna suara anu ting gorowok. Buru katempo aya rombongan warga masyarakat. Eta jelema teh nuju ka rompokna Haji Subari. Nu katembot di kajauhan mah ku kislut teh aya meureun eta jelema teh 50 urang mah ya. Kislut matana mencrong seukeut nempok kanu keur ngabring teh. Bari nanget-nanget salah sahiji jelema anu aya dina eta rombongan. Teu birek teu salah ya. Eta dina rombongan eta teh aya anak buahna Ki Barja. Nyata anu namina si Jupri. Salah sahiji jeger kepercayaan Ki Barja anu tiheula oge anu namina eta si Jupri ungsi nandasa ka Kislut sawaktos bade milari pagawean ka Pasar Galah. Aduh, itu aya anak buah Ki Barja euy. Jeung masyarakat dieu ka tempatna Haji Subari. Palang siang ieu mah. Aduh, jaba itu marawa popongkol keur pangebug ge. Cek Kislut dina jero hate. Jajantungna gegebegan hatena teh giwur teu puguh rasa ningali aya anak buah Ki Barja nu keur nuju ka rompokna Ki Haji Sobari. Teu talangga deui Kislut buru-buru ka tukang tuluy beres-beres pakaian keur siap-siap bisa aya kajadian anu teu diharepkeun. Bari buras beres nahan ka nyeri. Waduh, Ki Junet ka mana ya? Buah ka kebun eta si Junet euy. Kudu gancang di bejaan ieu mah. Teh Kislut teh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eta aturan ya. Terat ti sesari. Kedatangan tamu anu loba kieu. Aya hibat naon ieu teh, prawargi? Manismu penting pisan ieu teh. Cek Haji Sobari. Puguh Haji, aya beja sareng bewara tinu dipercaya. Yen dina mangsa peuting tadi aya kajadian anu tos ngaganggu kana katentraman warga anu aya di dayeuh Simkuring. Nyaeta ayana kajadian rampok-rampok atanapi bangsat anu ngagalaksak ka salah sahiji rompok wargi nu aya di dayeuh Simkuring. Ngan hanjakal Pak Haji eta bangsat teh teu kungsi katewak. Eta rampok peuting tadi teh kabur gitu. Loba mah ngan 2 urang. Sempet oge kacangkalak. Ngan keur maraleng teh warga eta maling teh atanapi rampok teh. Ujug-ujug kabur ya. Cek si Jupri ngajelaskeun masalahna ka Haji Sobari. Terus ka mana eta kaburna maling teh? Kunaon los-los ka tempat kaula ya? Cek Haji Sobari. Kieu Haji numutkeun salah sahiji warga anu sempat ngudag teh eta maling. Eta bangsa teh leungit ilangna teh ka palebah dieu Pak Haji. Nya bener Pak Haji. Benar. Sim abdi saksina. Cek jalma di tukang ngagorowok ka Pak Haji Sobari.
Hampura Pak Haji, lain bade nuduh atanapi sasangka ka Pak Haji. Tapi numutkeun warga Pak Haji teh gaduh anak buah 2 jalmi anu memang eta jalmi teh sanes urang ieu. Bisa jadi eta jelema teh salah sahiji anggota komplotan begal-begal anu salami ieu keur ngagalaksak di mana-mana. Cek si Jupri. Bari tumpa tempo ka sabudureun tempatna Haji Sobari. Keula dulur-dulur ulah waka nuduh tepuguh bari jeung teu aya bukti. Komo teu aya saksi mah. Aya ge saksi ngan saurang eta can kuat jadi bukti. Cek Pak Haji Sobari nembalan kana pertarosan warga-warga. Kira-kira wanci naon eta rampok teh? Jeung sabaraha urang saksina? Cek Haji Sobari nalek deui. Si Jupri ngali ka hiji jelema tuluy eta jelema teh kaharep. Pokona mah pas janari gede kula pisan ieu nu ngagebugana tuluy maena lupat ieu. Kula didudak teh ka dieu Pak Haji. Cek eta jelema anu ngaku saksi dina kajadian eta. Teu pogo ieu mah tadi di tukang. Ayeuna maneh geuning. Pokona mah sadayana geus baralik deui lamun nya kula ngampihan jelema jahat teu kudu ku arandika tangtuna kula sorangan anu bakal nyangkalakna. Cek Haji Sobari. Teu bisa kitu Pak Haji. Ayo warga-warga sadayana urang teangan eta mangkluk teh. Cek Ki Jupri. Atuh puriak eta jelema teh mulu ka hiji tajuk aduka kunaon bet bisana eta jelema teh ngabringna teh ka hiji tajuk sigana tos apal atawa tos badami ya. Harita sararea muruk kata juga nu sabenerna mah eta tajuk teh aya 2 jajaka nu keur buburuh ngabdi ka Haji Sobari. Tapi Haji Sobari bari penasaran nuturkeun ti tukang ka eta jelema-jelema anu muruk ka tajuk. Kunaon ka tajuknya? Waduh, di tajuk teh pan aya si Junaid jeung si Selud ya. Waduh, bahaya ya. Bisingna manehna parang keur aya di dinya. Bisa beak awakna ieu budak. Cek Haji Sobari tuluy manehna nuturkeun ti tukang. Tapi teu sagala tempat nu disabudeureuan eta tajuk ditumpat tempo. Ti hareup nepi ka tukang. Kakobong sagala di teangan kakolong-kolong eta tajuk dilongokan. Tapi labeng eta jelema teh teu manggihan sasaha. Nepi ka kebon-kebon eta nyuai-nyuai tangkal eurih cukut disuai-suaikeun di teangan tapi tetep teu kapanggih sasaha. Si Jupri rurat leret geus aya eta meureun sajaman mah neangan jelema. Anu pasti nama eta jelema nu diteangan teh Ki Junaid jeung Ki Selud. Pastina ge ieu aya patula patalina jeung kajadian anu nyangkut paut jeung urusan Ki Bagja sareng Ki Junaid Ki Selud. Buktina aya si Jupri dina eta rombongan warga. Pak Haji disebutkeun di mana eta maling teh? Cek si Jupri. Ulah sok tepuh karo Jupri. Ulah apal sa maneh. Geura indit ka ditu ulah ngacak-ngacak tempat kaula. Cek Haji Sobari rada ambek. Pakaya kula ngayah anak buah kula ge ngayah. Nu cicing di dieu jeung kula pastina ge. Sagala kahirupana kabayuan kabeh tong boros sajelma najan sakeluargana kabeh kula sanggup maredahar. Jeung pastina nu cicing jeung kula untung sagalana saeutik ge moal pasti hayang jadi garong atau begal. Sabab ku kula dicukupkeun hirupna. Cek Haji Sobari bari melak cangkeng ayeuna mah. Waduh, tinu jalma sabar ayeuna jadi jalma anu ngalawan. Ingat Ki Haji sim kuring nu jaga pasar nyaeta pasar anu jadi tempat kiriman hasil tatanen Ki Haji. Lamun iraha aya ulal elolna eta jelema
ngirim dagangan ke pasar galah, pastina kuring sapara kanca bakal ngahajar eta jelema tanpa ampun deui. Cek Ki Jupri tuluy baralik deui jeung para warga nuju ka lembur. Ieu Haji Sobari nganukur cicing teu ngawara ucapan si Jupri. Tuluy nempokeun eta jelema arindit nepi teu katempo deui ilang pas pengkolan anu jauh pisan. Santos lamik Haji Sobari nangtung ngabadega eta jelema-jelema arindit Haji Sobari culak cileuk. Ieu si Junaid jeung Ki Sulut kamarana ieu nya. Cek Haji Sobari beurin tumpah tempo neangan Ki Sulut sareng Ki Junaid, tapi lebeng Haji Sobari ge teu manggihan eta dua jelema. Urang caritakeun Ki Sulut jeung Ki Junaid nu keur nyumput di deket saungna Kiliman anu teu jauh ti kebon Haji Sobari. Oh bener Ki Junaid sareng Ki Sulut teh kabur sateu acan anak buahna Ki Barja sareng masyarakat anu keur neangan maling teh nuju kata juga eta. Anu ku kabeneran pisan caketin eta saung teh aya sumur anu deet pisan. Sumur nu tos teu kapake deui. Luhurna eta sumur pinu ku jujukutan nya di dinya duanana nyumput. Fungsi oge aya hiji warga anu nyoba neangan ka dinya. Tapi nempo pinu juku teh jeung ari eta sumur teh eta warga teh ngan ukur nempo unggul teu kungsi nyuai-nyuai eta jukut. Padahal mah lamun disuai saeutik bae ge katempo hulu Ki Junaid jeung Ki Sulut. Aduh geuning waktusna saya pamirsa sadayana hampura bilih aya saur bae carek bilih aya nu kasebut nami kasebat tempat sim kuring nuhunkeun di hampura lahir sinareng batin. Mangga diantos cerita Ki Sulut anu bagian ke-17. Mugia kahibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cangkah.